Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng tepang kasih swasadayana dina waktos ayeuna Bapak bade ngajelaskeun ngeunaan latihan soal-soal pikeun yang harapan penilaian akhir semester. Jadi pada waktu ini Bapak mau menjelaskan tentang soal-soal yang akan memiliki kemungkinan untuk muncul pada penilaian akhir semester. Supaya tidak memperpanjang waktu, mari kita bahas bersama-sama. Ngomongnya dicampur ini ya. Nah, pertanyaan nomor 1. Sebenarnya ieu parantos diulangankeun nya ieu teh ngan supaya lebih tegas, supaya lebih jelas, jeung supaya lebih siap dibahas deui ayeuna. Nomor kahiji soalna nu disebut teks fiksi teh nyaeta, yang disebut dengan teks fiksi adalah, kalau nyaeta itu ada ini ya, ada, nah nyaeta gini. Kalau iwal itu artinya kecuali. Jadi iwal itu kalau ada pertanyaan pakai iwal artinya kecuali ya. Tuh. Rekaan karangan. Dumasar kena kenyataan. Kalau fiksi itu kan hayalan atau rekaan. Jadi kalau misalkan hayalan betul atau tidak, hasil imajinasi betul atau tidak, kalau rekaan betul atau tidak. Nah, mana dari jawaban ini yang kira-kira tepat? Yang jelas yang disebut dengan fiksi adalah berdasarkan imajinasi, bukan berdasarkan pada kenyataan. Nomor 1 bahasana. Nomor 2 ayeuna parabel, warta, mite, sasakala jeung pamuk. Nah, ieu teh aya sawatara atanapi aya babaraha jenis dongeng nu aya di dieu. Lamun dina buku mah dina buku paket aya dina halaman 35 terlepat mah. Ya, parabel naon, warta naon. Tah urang tinggal heula pertanyaanna, mana keterangan di luhur nu kaasup teks fiksi? Aya fiksi mah dongeng nya, fiksi teh dongeng diantawisna. Parabel dongeng lain. Tah, ari warta, ari berita, dongeng lain, berita. Di TV atau napi di YouTube itu berita bukan. Nah, mite, kalau mite lihat halaman 30 jenis-jenis tentang jenis-jenis dongeng, di situ ada sasakala, pamuk ya. Nah, mana di antara 5 hal ini yang tidak kaasup teks fiksi, yang termasuk teks fiksi? Mana nih kita pilih nih? Parabel yang jelas. Kalau warta itu fiksi bukan? Nah, kalau warta itu bukan fiksi. Oh, silahkan isi sendiri. Nomor 3, naon tema dongeng nu aya dina sasakala situ saeur? Sasakala situ saeur teh nyaritakeun naon? Nah, asal muasal ngaran situ saeur, nah kajadian nu pikasieun nu di halaman kukusir. Lain imanya ieu tengah kawakilan. Awewe nyaritakan awewe nu siga buaya seperti buaya, ini juga tidak mewakili. Yang lebih mewakili adalah asal muasal ya, ini yang lebih mewakili jawabannya. Nomor 4 kurang singkat banyak kayak diupload ya di YouTube. Nomor 4 orientasi konflik palaku resolusi koda. Ieu sadayana ada buku paket ya. Itu pertanyaan teh mana nu kaasup ieu nya, ieu mana nu kaasup teks struktur teks mangrupa dongeng. Mana unggul teks teh? Nah, teks ceritanya, teks cerita. Itu aya dina halaman 4, 5 didinya teh aya didinya. Sok dibaca we nya. Tah mana nah orientasi konflik, nah palaku resolusi koda, sok teangan dirinya kayak aya. Nah 1, 2, 3, 4 berarti orientasi konflik palaku aya palakuan teh tinggal struktur cerita. Nah 2, 3, 4, 5 teangan we anu nu rada beda nya, nu rada beda. Berarti lawan misalkan di pertanyaan aya nu rada beda, maka ulah dipilih nu aneh ya. Cing imaya jelas gampang.
saha wae palaku nu aya dina sasakala situ saeur teh saha hungkul di ieu palakuna mah rek nyaan atanapi lain, maksudna erek jelema atanapi sanes. Nu jelas mah kusir jeung anu ngaliwat. Anu ngaliwatna kapan kusir? Ieu lamun jawaban ieu. Terus anu ngaliwat jeung sado, nu ngaliwat teh saha? Itu masih absurd ya. Sado jeung kusir. Berarti sado keur numpak kusir keur numpak sado. Nah nu pangdeukeut mah nyata kusir jeung siluman buaya. Jadi palakuna ieu nu aya dina dongeng sasakala situ saeur. Nomor genep watak palaku, watakna kumaha palaku kan ngebretak lompatnya. Aya nu aya dongeng teh si nanti si kusirna teh kulantaran si kusirna ngabretak lompat waktu ningali pas diliuk teh si horeng awewe teh aya buntutan. Tah berarti kumaha palakuna. Nah ieu jawab nah wanian kos kitu nu lompat. Nah jahil apa kumaha? Apa kurang pagawean atanapi borangan? Pangdeukeutna mana sok pilih. Nomor 7 saha nu ngahudang simpati dina sasakala buni hayu. Saha nya ngahudang rasa simpati urang karunya simpati teh nya buni hayu teh saha? Nah aki-aki kuat lembur. Nah walanda loba dieu nya. Nu pangdeukeutna mah nyata kokolot lembur nya kokolot lembur. Karunya udah nasional teh manehna wani ngalawan karena company karena Belanda. Pasti orang bilu kadinya hate teh. Ya. Urang lembur ieu umum dan keteh urang lembur teh singkot seak tadi ditinggali ku Belanda. Ya. Ya sebenarnya iki bisa wae sih bisa wae. Orang Cibuni nya sami, orang lembur sami orang. Tapi di antara opat hal ieu nu pangdeukeutna nu mana kayak ku urang pilihnya. Nah kokolot lembur hilang lembur nya. Lajengkeun naon sabab dina eta talaga dingaranan bunina eta lembur maksudnya eta lembur lain talaga eta lembur. Ini bari sakali ngedit nya dingaranan buni hayu. Naon sababna? Hiji kepercayaan membuka kasusah cicing dina eta sawah sok tentrem ieu ngaran Cibunina lain buni hayuna encan. Terus lantaran lemburna buni ya benar ya. Jadi tapi encan aya buni hayuna. Nomor katilu dijajah ku bunina nepi ka lantaran ku sabab bunina gitu nya nepi ka teu kajajah ku lantaran ku sabab lantaran ku bunina gitu maksudna. Tapi kan teka jauh landa anu pangdeukeut mah eta buni hayu tah pangdeukeut mah ieu pangdeukeut mah. Lajengkeun nya malam-malam ieu videona. Dina sasakala buni hayu palakuna saha wae kokolot lembur geus jelas ieu nya siluman buaya Walanda. Ajan dinajan moral, nilai moral yang bisa kita petik dari cerita buni hayu legendanya apa saja. Hiji dajar bahasa Belanda teka arti ulah eleh ku batur kurang alusnya. Nya kalemah cai jadi tah ieu nu pangdeukeutna mah. Lantaran eta si aki teh ngusahakeun diri pikeun namina teh pikeun embung. Nya embung dijajah ku Belanda. Tah ieu mah intrinsik dongeng berarti nomor 11 nya. Coba teangan dina buku paket nu nyaritakeun ngeunaan intrinsik dongeng tah kita kapanggih didinya di kata kunci nama didinya dina intrinsik dongeng tah ieu nya pokona mah ari nu di luhur mah nyaritakeun struktur teks carita ari mah intrinsik dongeng teangan ke di dieu aya nu aneh henteu lamun anu aneh berarti ulah diasupkeun misalkan palaku eta palaku ataupun orientasi koda eta nya iki gampang. Kacaturkeun di Kecamatan Jalan Caga Kabupaten Subang tah mimiti ieu mah nyarita carita mimiti biasana teh disebutna orientasi lain mirip itu mah ya. 13 amanat nu aya dina dongeng Serangga Wulung teh Serangga Wulung kan dongeng teh ku urang tos diceritakeun ibarasi ge nya aya genep kitu 8 dina buku teh sok ira pian teh
tinggalian tapi ieu mah nyaritakeun rangga wulung yang rangga anu lakawi wulung teh geuning hiji ulah pasea buku geus pasea nya nomor kedua suruh silih ajenan di antara beberapa pihak nya pihak nu mun hayang akur ieu bisa kaharti nya kudu saling hargaan tapi geus pasea ngobrol ge sarua geus ngobrol tapi pihak katilu tah ieu nu rada deukeut mah pihak katilu nyaeta ngadamekeun teh mendamaikan lamun pasea pihak katilu nyata pihak ieu rangga wulung teh yang rangganya nu nyecepkeun abi wulung sehingga nepi ka eta leuweung teh dingaranan rangga wulung. 14 sangkan taya pacogregan teh non teh pemusuhan ya pasea tak yang rangga netepkeun tapal wates di tapal batas nya mangrupa gitu mangrupa ku nyecepkeun abi wulung teh bambu yang berwarna hitam ya anu dadak sakala simsalabim otomatis langsung ngalobaan sirungan jadi we wates anyar tah ieu teh naon mangrupa naon orientasi mah lain ieu mah geus leuwih kana koda ya jadi salah sahiji kana kesimpulan atau napi panutup cerita gitu tah ke urang lajengkeun ka nomor 15 tutup heula ieu nya supaya namina teh supaya teu berat teh nguploadna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.